ngabudayakeun pagelaran Sampiong. Ieu mangertikeun hiji tradisi seni anu tos ampir punah kalawan kiwani. Hayu urang mulai deui kumang rupir di gending Karasmen diiring-iringan paguyuban Kecamatan Jatigede. Baris bidangkeun gantawisna kelsan pisan Sampiong. Sampiong teh adu ketangkasan pabika punggurna sok yakeun mun aya bulat bongkar sana ieu ngomong pikul wungkul etang-etang melestarikan budaya-budaya anu aya di daerah utamina pisan di lingkungan Kecamatan Jatigede. Kalian Sampiong urang kawitan cung. Dina diri